Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya SGP benak di acara layang golek masih di rombongan di harga cilik anu disanggakeun ku pidalang almarhum Abah Asep Sunanda Sunaria. Judulnya masih cepot jadi raja. Ayeuna tos lebet ka bagian kalimat. Suma nggak kayak kawali sedana nu aya di mana wae anu mika diduh sareng kacintakan seni wayang golek ulang sami-sami dangukeun cariosna atanapi lajengan carios cepot jadi raja bagian anu ka-5 wilujeng ngadangukeun paingan aja kumaha ulah pake ieu wujudna carana sok kaula dek ngadoa tapi manehna kudu mepek bayu ulah ngarenghap dina jero waktu 5 menit keun ku kaula dek dijajabkeun mepek bayu cenah ulah ngarenghap 5 menit mepek bayu teh juga aing mepek bayu teh nying siring ayo mun jauhnya sok buru-buru ayeuna ulan ayeuna ulang ngarenghap deui teh nya prakatkeun tahan napas cing kuat keun da urang mah bajuang ade cing kuat cepot lagi baju si kuat engap mulanya karek samenit karek samenit geus kitu nah hari mana cepot nah teteh engap nah sia wayahna pertahankeun tadi dinya tina engap pisan ini teh lalayan kodrat iradat anjeunna pitulung anjeunna asuh maneh cepot watakuan tos Dewi Subadra dudu wanoja samanea sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani rayina Prabu Batara Kresna lajeng yastra jinga istuning gampang pisan wujudna nyaeta lebet kana ieu wujud raja anu parantos jadi bugar. Doh, ka mana? Geus asuh. Duh. Udang. Ieu. Ya, doh. Alah, ieu teh nya deui dira. Ieu teh akak euy. Gusti tak gening uluh cuma kapi hadir belat nuhun lanceuk aing ha euy lain dewek jadi kieu dulu jadi jagung badak kieu jadi bareuran aing ieu udah lain gining alhamdulillah laksana ya jadi bang barongan teh aduh kumaha parantos kieu bulan wayahna anterkeun kaula ka itu carana kieu kaula dek ngaku salaki ka maneh tapi bebejacan kawin kaula teh hayang dikawin tapi hayang diserahkeun heula ku Arjuna kitu kaduana menta suke Srikandi kaula teh kitu hayang nyanung ka Srikandi bejakeun tak ku kaulang kedek dinyakeun ulah ngaku ngaran asta jingga aku ngaran raja anu tadi sanggup mangga wayahna aku kaula pamajikan alim nah kanaha daya mah bobodohan kumawi alim hoyong nyaan gelok
Alah, punten bulan punten. Ya. Alah. Nge. Kitu, saya itu bulan. Jeung eta wayahna sora ulah kitu. Moal gitu. Kapan meureuh ngadenge maneh tadi? Sora rajana teh kumaha? Oh, cicit. Benar. Carana kumaha tuh? Eta kokotor nu didagang gerong sok kaluarkeun. Ayeuna benar. Nya si doraka nuntut mah goblok. Broe kana beungeut batur. Ya, si eta mah. Sugan teh sia teh tampolong. Hayo kaluarkeun deui, dehemkeun. Dehemkeun. Pek, siap pek. Sok ngomong atuh. Sok ngomong. Sok ngomong atuh. Ngomong lain ungut-ungutan kaos tungu gitu. Ngomong biasa. Duh. Kontong tarik teuing atuh. Ya. Tong tarik teuing atuh tong tarik teuing. Ya. Syukur bajak kumbayangan dawala. Naon gelo? Ya, aing jadi raja wala. Nya. Kumaha atuh ayeuna carana? Wayahna dawala. Maneh balik ti heula. Maneh maafi-afi teh nyaho wae kana ieu kajadian. Oh sae kurang. Ayeuna wala. Naon? Engke aing datang ka itu bisi gelut jeung Arjuna. Aing kitu bejakeun ka bapa sia ka bubuyut aing. Eta babasaan raja nepi ka kitu. Nepi ka gariha gitu. Doakeun kitu aing cing sakti. Jeung deui kumaha carana wala. Naon? Aing teu sanggup lamun gelut jeung Gatotkaca. Sieun meureun ku Gatotkaca mah. Cing tulungan. Adiekeun nu kitu mah. Naon? Karena pokoknya malah di jalan ke di mana-mana di Gatotkaca nyampeurkeun kuring dek mantuan. Naon? Pan kasieuna Gatotkaca teh ku bangkong korodok. Keuna teh mau gede bangkong kuring nangana di jalan lah. Ya syukur bajak kumbayangan. Kitu cek kuring ge. Ini tatu wala. Sumun abdi bade teh heula atuh ka itu. Oh masyaallah api-api nyaho ka aing. Moal. Api-api teh nyaho we. Sae mangga Prabu Gelo. Kalau ini si goblok. Ya. Lala. Naon? Kumaha aing teu boga duit? Siap. Ya. Hai, unjuk sumbangan Gusti. Ai kaula teh kudu kumaha nyebar. Wayahna we atuh nyebut nyai bojo akang kitu. Ya. Keun baena bobodohan. Pangapunten Raka Prabu. Wayahna eta patihna aku, ta eta nu maling teh anu mitnah ka maneh. Ya. Patih. Kaulah kadir. Begini. Waduh. Sembah kapihatur paduka. Nun. Sembah pangabakti mana diterima ku ceker aing. Nah itu kuleungeun gitu belum. Wah kuleungeun aing kade jeung kenca. Oh, enggak campur praja itu mah teh. Syukur bahagia pati aing Robi Darwis. Nah, Robi Darwis. Siapa teh? Siapa teh teh? Coba itu mah teh. Ya. Syukur bagjak kumbayangan maneh geus bisa maling Dewi Subadra. Aing geus kauntun tipung katamang beas laksana kapidurian. Pati
laksana ti poho deui ngaran maneh teh saha kaulah bubar jadenta ae bubar jadenta aduh paduka naon nanging ieu mamala naon yakin urang bakal kapangi sakur-sakur jelema goreng lampah bakal kapangi akhirna tubat Gusti cilaka ulah ceuring tong diceng-cerikan pati geun bae kaulah duda itu rana penting malaksana anu penting malaksanai gitu pati adik aing geus laksana ayeuna mah geus laksana eta kaca piring eta kahujanan kembang geninganan baru kabodas cingkong hai aing geus laksana ka Subadra demi Allah geus dikieu ku aing ya cekek juri goblok sumpah 3 kali nah raja aing jadi kieu teh jadi Allah dasar nu gelok kitu tadi maneh maling Subadra jadi si cepot bener timbalan ya sakti mandra bener syukur tingali lalangit oge geus merebeja mana pena stiker sayang tumampara ieu patih barang dangah kaluhur di penguhan dijejek inung sukuna atuh ieu patih mah simpati tu makaning pelayan bolah nanaonan Raka Prabu tega jeung Raka Prabu modar bangsat ya selesai nah si raja mah kejebu selesai ya the end ya peratus masing pati tu makaning perlayan ya tuh hayu urang ini mana bisi kumaha bisi kaburitan mana dipayun sorry kabinga teh tuna lampah eta Gatot Kaca nyarangan Batara Kresna nepangan Arjuna atuh di perjalanan penak sareng Dawala Yai panengan Raka Batara kalaresan mangga linggih sareng saha Gatot Kaca kalaresan oge Dawala bade ngarampungkeun pasualan anu parantos kalangkung kajadian mangga dari kaya di kupatan di sana ke alun-alun samudaya
wayahna kasih wayah ulah panas waras tu mari jati-jati tu makaning waras wayah damang Sampurasun ya kadidola Salamatnya herat aduh wes hampir lamun eueuh gerakan kalau ngampih kena bahaya. wios daya gentosna abdi nya sanes kagungan sametan sepote kaagan ieu tah kabikeun we atuh naon sun hutang cepot kaagan teh naon teh nya agan kedah mayar ka abdi cablok sebayu mun kitu pamit kasapiku pancik pangang kedali buka ya nama kedali buka saban wanci mual pokoknya batasna ning pangeran bocah jalan kabibur mistere kupati abon mah bocah pamiwang surang Bandung sadayana ngupat ka awon mah sindang layak parapatan sisaran tempur buku samodaya kalepatan Haji Sidi hapunten anu kasuhu Cikuray Gunung Cikuray tempat diis mojah geuling mun paturay hate buyar pat kebiab dinangi gunung guntur jalan Amit mundur Paulis Mimi bilis segera kalapatan sanes sejak kadan haratos nata sama soyogi sanes wae kutan sama nata kedap deui nuhun laksa ketika bingahan neraka batara kersa sumping dina waktos ayeuna haturan rawuh yai kaula nuhun yai akang teh ngahaja bade dongkap kana panggulem rai nanging di perjalanan pendak sareng Gatot Kaca nuju Kokoloyongan nya dikersakeun ku akang teh di ungkulan Kemang Cangkok Jaya Kusuma biasa waras temakan jati timalan nguningakeun kajadian anu kaalaman cenah Nyi Subadra teh diiwat ku Astra Jingga oh leres pisan neraka batara si Astra Jingga ngunghak campelak tas supados ditingali we dina gambar lopiana haye si Astra Jingga teh aya anu nitahna atawa atanapi kumaha harita keneh ge ku akang ditinggal dina gambar lopian dina ogan songkala leres nanging anu ngiwatna teh sanes Astra Jingga ieu teh anu jiga Astra Jingga
ai jiga mah lain jauh kanya nu nya mah anu asli nak mangga tingali dina gambar lupian ieu saha tingali anu ngiwan Subadra cobian cobi aduh astaga Gatot Kaca ampura mangkase ampura sawios agan ampun Raka Batara di mana dawala di ruang nasi cepot di leuweung kulan ampun teuing atuh kumaha dina waktos ayeuna eta anu malingna saha urang mana geuning hiji patihna kalayan rajana anu nitahna ta eta aduh Raka Batara jadi itu geuning Subadra syukur bagja Nyai Sampurasun Nyai kelanan tengah nyebut Nyai kabina-bina teuing di Arab teh jadi salaki melaan nepi ka teu lolo bibi sembah kapihatur nuhun Gatot Kaca ieu paman maneh nepi ka kitu ieu deui Gatot Kaca nepi ka weneangan nah asa kabina-bina teuing maneh deui di dawala nepi ka belana kadunungan rumaos kulan hampura we geulis akang dina waktu ayeuna hampura karek ngarencana bangsat dek cubak-cabak bangsat kasewe aing nanaonan sia rek cubuk-cabak ka pamajikan aing diajar seureumeus sia kurang ajar eta teh bojo kaula meudeuh pamajikan ente geuning cokot kurang ajar kurang ngajar punggawa kumawani bojo kaula dipaok carana ku anjeun keun bae dadaekeun tanyakeun suwer aing coba eta raja suwer wayahna kadiekeun deui bojo kaula ya dek dipikeun apa moal Sri Kandi jeung tibatan kaula mikeun Sri Kandi apa Subadra sok semplakeun letak tak katu apakeun capegatkeun buk salamar kaluar getis satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga bisa saha ngaran anjeun aing ngaran aing Prabu ti negara beh ditu aing ngaran aing ya ngaran aing rok bejaan aing bubar yakul aing dijebur ya pokoknya ngaran aing eta coba mau anu kilo teh naon teh keluar kurang ajar iya ditunggu ku aing keluar Raka Batara jadi mending ngahep-hep wae mun teu aya komentar naon-naon kejadian anu moal kieu ih kaget akang kaget ini tiis kitu Raka Batara deudeuh wajar teh kitu-kitu acan cepot ngaos ya cekel bangkong wayahna gila-gila ge bid datang gat kaca temongkeun iya sok saha jagona nya heupan aing naon nangtang ieu sabenerna lain urusan aja tapi urusan pribadi kaula jeung Arjuna ieu geus jadi urusan Gatot Kaca di mana nu ngariweuhkeun nya Gatot Kaca bakal turun tangan iya tega lara
tega pati tega bener ya tenyo ieu naon Allah tobat ya Hasya jago sieun ku bangkong korodok ya kurang ajar si Gatot Kaca teu ditajong teu dikumaha ujug-ujug mabur dikumaha ya pokona aing boga kasaktian sobat-sobat hayang nyaho urang kepada kopigalan pati jeung kaula bener ya hayang nyaho sok Allah ya tejo sahak merek melangan si Arjuna aduh Raka Batara Batara Kresna lajeng nyanak Cakraudaksana ieu sang Nalendra Prabu Gubarja kusuma dipanah atuh muncul wujud Astrajingga wah euy goblok sia paingan nying seneng ku bangkong korodok jurik ai kapangi aduh silakan enteng aduh Astrajingga bukti eta nu malingna dibawa syukur hampura cepot nuhun maneh masih keneh hirup yap ka dieu kumpul cepot ya akal selamat dewek ieu alhamdulillah punten tina sagaropi kalepatannya boh ka kaum dangu boh anu aya di gedung Lokantara kasadayana hapunten tina langkung sareng kirangna gogonyakan ulah jadi ejekan anggur jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara ti akang amisun maksud wangsul pinasana swaktos tiasa patepang deui ieu lalampahan cepot jadi raja urang pungkas duwi ka dieu kemang tinitik Sibarang Sari tutup lawang Sibataka